Harun, ya, terus masan bakos. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana. Dingawitan. Siap. Siap, mulai. Manawa manawi anawa kusugamana manawi kunteka tampi leda jembar hampurana sejak hari rindang manawi tiasa luyuh manawa ngawangun seni kebudayaan Sunda warisan tinini aki kalangkang anu baheula talari najatuh rami kasambat kasebut kasebat kasabit sabit tangtos pacorok garapan hubungan wiwit hiji saasa sakocoran muga agung sihab sami sampurasun ngiring au midangkeun seni budaya
Nenek kemana nenek? Aduh, nenek lagi menigelis. Tuh. Kemana? Tuh nenek itu ayo nenek, orang teh orang ngahibur ya. Ngahibur budak.
sabab boga maksud hade wireh gecunuk waktuna minggang mangsa nu utama urang diparengkeun kumpul di alun-alun nagara mama lengser geratan dan kula mere tugas suci prak embarkeun sanagara wancieu geura indit takol bende jimat kami nu aya di alun-alun sangkan rahaya tarerang kula rek merewarti rek mapakeun pupujani ati kaula. Nene ka dieu. Ih, teu nyahot teu. Nene teh cicing wae. Aya naon aki? Muni rame kieu itu para penonton. Aduh, yo Nene. Dangukeun gerak. Apaan urang teh? Aya tugas. Tugas di Kanjeng Ratu. Kamu istrenan ya barudak.
Alhamdulillah kira. Oh, ini kan ayah Pak Guru, ayah Pak Pinsa, ayah Bapak Dewan kok. Cik, nenek tinggali kira tuh. Pinsa kira. Ayah buku mana buku? Tuh geningannya ayah buku, ayah paku, alhamdulillah. Itunya ayah oge Pak Dewan, alhamdulillah. Ya ayah hadir menungguan orang sadayana. Ini mah ayo sekieu teh sok aya seuli yang duit urang wae tunang atuh. So, tunang lah kitu. Mesti oke dikeun mah. Aduh teu make deui. Ieu mah ieu nini ya. Mamang Ajis gerak di mana itu? Mamang Ajis. Aduh, ayah. Neng gerayanya aduh. Nuhun di TikTok cenah enhera araya dan enhera naon di ditu tak kitu dengan tina TikTok mah ya. Ya dengekeun akhirnya ngabewarakeun. Ipung kawa kula enta saksi arek nakol goong nuti kidul wetan kulon kaler mangka tungkep sing deket ka kami kabe sinagri tumut dawuh ratu. Ayo orang-orang balik duit geus meunang ayeuna. Balik cik deui Jagong tuhur menang nun haturan bagea sumpi belut sisip sabadara kapirarai yang pengit simpai remah pinggir mulali apa sini apa Tuhan
pahit hati sejak cilik pikahiman sang badan titik duh. Nitih wanci linggang mangsa tanah mana ya badai dipecat lain dipecat badai dibuka tanda SD nak bu ibu kepala sekolah sareng guru kelas teman mangga pasikeun ijazahna. Nah, karena baca Ibu, masa istri abdi siswa-siswi ibu sareng Bapak seganangaken sungkem pangabaktos tawis mati lewat ka ibu miwah ka Bapak mugikeun sanampi ieu abdi nu ageng ka rumaosan kalepak salam nyampe atika Bapak Ibu abdi hapunten tikawit lebat ieu sakola nepi ka ayeuna lulus terus pasti seueur ngarekrutkeun ka Bapak meureun haneueul manah Ibu wah anjeuleur panah Ibu ku abdi salayana ditampi Ibu Pak kiwari abdi pasrah Pak abdi ridho Bu kiwari abdi pasrah Pak abdi ridho abdi ikhlas diomelan ayeuna abdi rela dicacap akwe ieu kajengkel kageuleuh kageuleuh Bapak sareng Ibu rek tibakeun ka abdi Pak jangankeun sadaya-daya abdi pasrah abdi hapunten salam di sakola sampun ka Ibu sareng ka Bapak abdi hapunten Pak Anaking jimat awaking disaksian langit nu caang na hate Bapak bunga nu tanpa tanding nyaksian hidup manjing sawawa Bapak kali ibu sadayana tan wangenan hidup di nekanan lawas mawa kemenangan langlayang geus jagrang aris marangan hidup di nekanan lawas mawa kemenangan langlayang geus jagrang baris marangan ikan ciri hidup nanggem pangarti sawah kesulna Bapak nganggras ku bisi rempang kusugan tebias dengan kewajiban
ngatik udah tapi kau gagal gerang ada anjing gerang ada anati gerak tanpa ilanaya ciri nubukti hidup nganggap pengat Bismillah 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 la hawla wala quwata illa billah bral mangka waluya salawat bral mangka waluya salawat. Turun sadayana. Kelas 6 siap masuk. Oke, kelas 6 masuk untuk melaksanakan paduan suara ya Pak.